Suatu na yung isang bendera ya. Teras pala tanggal ya. Cahaya ya. Si Olen lira ditungguan tadi. Tangga data teh. Aduh. Wah, orang kamarana, Asalnya Jos. ya tradisi lama itu. Oh, nya. Itu bahasan itu atuh. Apa memeriahkan? Memeriahkan dengan cara gejruk gitu ya. Mantap. Kerja Iya, bagus. iya, bener ya. Lomba ngarojok lah. Benar. Bala-bala lauk. Siap. Sukses pokoknya nya. Bener eta barudak we dah. Mantap gitu. Negara jeruk. Ngasa kangen teh. Oke jeruk gitu teh tradisional nenek moyang eta teh. Tapi itu tugas lebih penting ya. Rek ngedata warga. Start URT. Itu bisa ngiluan kieu mah penting eneng ngadata lah. Aduh. Yang Pak RT. olehnya. Pamit ngapunten ya. Aduh. Terus dibantu yang oleh teh nilami itu di antosan teh. Ujang enak tenis waktu mana gini masang bendera teh. Waktuna belah mana wae teh tuh. Acan masang teh. RT urang we data ka itu tinggalian. Usia nu acan masang. Urang nya RT sabaraha teh? RT 10. 10. Siap. Kira-kira teu masang mah denda we. Dendanya. Nu teu masang denda. Bener euy. Atuh da bisa ngahargaan atuh euy. Nya. Karena perjuangan luhur urang baheula. Oh nya tuh kudu eta mah jelas-jelas. Menang bangga eta teh kemerdekaan teh. Nya Ya. bendera-benderana tuh urang memasang. Oh nya. Bener euy. Kerja bagus. Aduh eta segala karoko deui. Kan bayar tuh. Hayang. Lain bisa ngarubah rasa samsu urang ieu. Oh kumaha eta teh? Ya ka dieu. Pak RT heula ieu urang cobaan. Oke. Itu rokok naon nya? Oh, magnet. Magnet terus. Ku Pak RT ya, Pak RT teh boga ilmu ieu. Gila ya kudu diturunkeun ieu. Gagah ke Bisa ngarubah ieu. Naon ieu teh? Ieu rokok magnet Heeh. bisa jadi rasa samsu. Rasa samsu. Coba yang nyawa lah. Cing ya. Bener di mangkaan we. Samsu. Coba. Anjir. Duh. Mikir atuh da ieu mah. Tonganya Kumaha ieu teh? Rokok mah tah. Salah. Terus teruskeun. Ampun, Ding. Bener rasa leungeun rasa samsu. Makaning tadi teh geus nyanyo eta di. Terus ngadukan ieu yang bonsai tadi teh. Aduh. Wah. Segernya. Ya jelas ya mah RT teh goblok ya. Nah itu nu mana Pak RT? Tah, geus ngedata we ka itu mah nya. Tugas ya. Cek RT tadi teh kan kitu. Laksanakeun we. Ya. Mana dia tuh datanya dia? Ya, bawa we, boleh lah. Siap. Kerja bagus. Berangkat lah tuh nya Pak RT nya. Siap. Siap. Ayo. Boleh dia lah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Nuk tak kitu bunna boga anak buah teh teu kudu turun tangan. Keun we anak buah turun tangan. Percayalah. Oleh. Nya. Nah, kade kita ya mesinnya ya. Wah, aing boga ide ya. Picuaneun. Cocok ini. Alah. Aing boga rencana teh bakal geus dipasang di benderana. Terus ini. Oh, jira ke CS-nya di jero ya. Buka baik. Goblok. Iya mah cenah itu di talian-talian acan sang bener teh. Ceplokeun ya ku aing. Sinyal benang sinyal. Ari Mang Oleh bendera karek masang pirakus ceplokeun deui hancarekan Pak RT meureun. Aya we jalanna we. Mah we mah jampi ududen mah luar biasa.
banger itu kebanggaan orang. Kerja ge mantap lah pokoknya mah. Ini tinggal pasangkan. Mas tinggal pasangkan ukuran. Wah, ini segala murah gitu. Bener kebanggaan kayak murah deh. Jadi ngomongin wae ah. Ngasain orang datanya ke sinyal ya. Langsung. Kenyaman mereka. Assalamualaikum. Wow. Ini ngaya. Nah, Naon Ji? biasa ya tugas ya di Pak RT. Si tangga data nucang nasang bendera cenah ieu mah wayahna lamun aya nucan masang di teu abdi mana teh. Sita masang lamun teu masang keneh ya geus waktuna nya didenda. Aya eta teh. Bisa gitu. Heeh, isang nya geus masang can. Geus. Mana? Tinggal itu budaknya baju Indonesia dirgahayu kumaha. Mana geus masang teh? Geus lah ditu. Mana encan kitu oge. Kamari geus urang. Yang nyaho denda. Arek denda, arek meuli heula ya bendera ya. Urang rek meuli heula. Denda mah teu boga duit urang. Di urang aya arek meuli mah. Arek mah. Hah? Bener ya teh. Bener aya urang atuh kieu teh sekalian. Ya aya bendera mah. Ke. Henteu sok buru. Ke. Geus bayaran. Tabaraha ieu. Murah kayaknya mah 500.000 lah. Goblok. Manya 500.000 geus ieu euy. Ye, beda tuh limited edition nih teh. Sok, Bro. Urah yang didenda, dilaporkeun ieu ke diriungkeun ieu teh. Diriungkeun di mana ieu Di teh? desa tuh, guys. Nah, jadi ka desa. Hanya heueuh, Bro. Ieu mah bahaya pokona. Kudu ngameriahkeun atuh urang teh Ya, hasil aya nama ieu. perjuangan luhur urang teh. Ieu aya nama kieu. Mah, Kurang ieu beuli, pasangkeun deui ku maneh. mungkin pasangkeun ku nya. Urang rek data di itu lobakennya tuh, tinggal itu. Tuh, lobakennya kan. Can kabeh teh. Geus lah, ge Mana? dikirim ke dana lah. Sok ke dana. Nomor nu kamari euy. Kamari. Tah, geus Oke, siap. Nuhun ya. Eta mangkat lah. Siap. Kerja Assalamualaikum. bagus. Teu goblok duit teh. Mainnya, kalah. Naon pik? Naon pik? Naon teh tadi si Oleh. Si Oleh teh tadi teh ngadata bandera nucan masang. Si tah mayar didenda cenah Kalah. Eta teh nu abal ini si Oleh. Heueuh kitu. Kan kamari urang geus geus masang, tapi eueuh. Bos Oleh berarti. Heeh. Yang urang teang Ayo. gitu lah. Ayeuna. Bejakeun ka Pak RT. Hayu, Bro. Ayo. Itu. Aing. Urang cek lah ya. Dana dari Inyal. Lumayan 500.000. Cair ya mah. Jadi ya mah. Pak RT. Tuh, bener, Pi. RT kerja Pak, sana yuk. Yo. Main kieu euy. Yo. Urang geus masang kamari. Kalau dicoblokeun terus dijual deui ka urang. Kumaha ieu teh? Kumaha teh maksudna? Keula naon ieu teh maksudna nya? Iya si Fikri nempuan maneh nurunkeun ieu. Di mana Fikri? Ningali Tadi di ditu. Tuh cenah ge kumaha ieu dijual ka urang 500.000 coba. Bener teh kumaha aing mah. Henteu urang mah. Mana coba buktina na HP coba tadi. Sok ayo. Arek kadieun HP-na cokot ku urang jeung HP-na. Bener oleh. Aduh, yang kakak nyawan goblok teh Fikri kakak ningalieun nih. Aneh aing mah. Henteu urang Pak RT. Ka mana ieu? Henteu aslina urang Pak RT. Kira rek mana ieu teh? Henteu urang mah teu kitu Pak RT. Bener iya. Buktina. Aduh, aing benang ya mah. Pula dingin wae. Kamu mau Pak RT marah? Tidak Pak RT.
Ya, duduk diam ya. Ya, Ya. Benar. Benar. Kamu nggak denda. Gede-gede ting. bener Pak RT. Sebarang hati teh 500. 500.000. Ah, Aya keneh tabuktina di dia nah HP. coba Oh. coba coba. Coba kumaha Pak RT? Pak RT. Aduh. Ah. Ya oknum parah ya. Anak buah teh. Emang tuh dibayar gitu Pak RT? Dibayar. Kan nganjuk kene. Goblok. Aing mah Iya teh dah. Arek di pecat karunya itu ya. Boga keluarga. Nges saya nama kieu we. Usaha abdi dinya nges nyunjen jadi oknum. Aduh, ieu ngotoran. Kita RT. Tadi sebenarnya 500.000, 500 Pak RT. balikin 1 juta. Nya Pak RT, kok oleh dibalikeun deui. Sok nya, mana nomorna? anu tadi sarua. Tadi Kirim ke 500.000 nya Pak RT nya. Teu aya 1 juta mah. Balikan bae nu penting mah sarua we jeung anu tadi. Balikin deui. Balikin Menang deui. teh ketuan teh. Emang gini guys, gini. Tah, atos abahnya. Mana? Tah, Tuh gitu mah. mohon abah ampunten ya. Ampunten. Pak RT hati lah. Kalah beneran ka diheula. Sok rek moyo we. Kan eta bener urang Pak RT. Dipangmasangkeun deui. Yang geus atuh siap. Ya, Tanggung jawab Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam. Ayo, baik. Aduh. RT marah nih. Buru pasangkeun deui ka itu. Siap Pak RT. Kada sia ya. Nyerahkeun we citra RT ieu mah ye. Itu Pak RT. Bisa memulai tuh, itu wis kari perjuangan. Mohon, Terus kurang teh tengil berjuang ya. mohon Pak RT. Mau mulai atuh. Mana perjuangan anak? Abdi salah Pak RT. Kerja Wes bagus. pasangkeun itu. Siap. Hai buru. Mohon Pak RT. Anak buah lebih kaki itu eta. Aduh. Dah kudu dituturkeun sia teh mah ye. Bisa buuk ya mah. Mau bener. Aing ah. Cuan-cuan tadi euy cair 500.000. Hah. Aya we si Fikri lah segala nyahoan segala. Gagal cuan euy. Sangkeun ya. Ini apa mana deh? Jelas kudu kieu marannya jadi petugas mah. Bebenang barang dahar teh jadi petugas mah. Beres. Mantap sudah. Kerja bagus. Beres kan kieu mah mantap. Wis lah tugas teh selesai. Kayak ieu namanya. Tadi Pak RT. Keur naon Pak RT cicing di dinya atuh ampun ting. Lain ieu teh hiji deui pohoan Naon ieu teh? Pohoan naon? sebagai hukuman ti Pak RT ieu. Alah aing Aing geus merusak cita RT. Wayahna hormat kana bendera ketika sore mah. aduh aing mah wae Pak RT. Ieu teh geus Mending capek. dipecat tidak anak buah RT. Ayo. Apa mending Pak RT marah? Ieu Ayo. tong tupin ka sore atuh Pak RT. Teu bisa nego. Hormat. Siap. Cebrak. Siap. Hormat. Cebrak. Wayahnya ya. Tapi ka sore. Siap. Siap Pak RT. Jangan sampai melanggar Pak RT nanti marah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing kieu ya nya. Jadi oknum teh. Aing tobat. Moal kieu deui, Gusti. Apura Indonesia.